geus lamun endek puasa lontoran gede jasa ganjaranana. Sabaraha bae cenah kiai ulah sabulan ulah sabulan mah Ramadan. Ieu mah lain bulan Ramadan, Rajab teu kudu sabulan. Sabaraha tuh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berputarna waktu dipandu ku planet matahari jeung bulan. Ternyata teu karasa urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Tinggal sababaraha poe deui urang memasuki bulan Rajab. Rajab eta dijuluki ku Kangjeng Nabi ti Allah ialah disebut Rajab Syahrul Asham. Bulan Rajab teh bulan Allah al-Asham anu tuli. Nomor kedua sabada Rajab ke bulan Sya'ban. Kangjeng Nabi nyebutkeun Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan kula. Ke Ramadan syahrul Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan bulan umat kula. Jadi ngarentet tilu syahrullah, bulan Rajab bulan Allah, Sya'ban syahri bulan Kangjeng Nabi, Ramadan syahru ummati bulan urang. Dina bulan Rajab teh nu mantak disebut Syahrullah al-Asham, hartina torek. Allah nanya ka bulan Rajab, hei Rajab, kaifa kumaha manusa di jero bulan anjeun. Ayuhibunak, apakah rares ka anjeun? Ya budun ki apakah araribadah di jero bulan anjeun? Kumaha coba laporan Rajab manusia di jero bulan anjeun raresep henteu ibadah coba. Bulan Rajab cicing bae, sebab nyana ndeuleur di citra loba anu teu puguh. Maju di BSD loba nu teu puguh. Waduh, Rajab pura-pura henteu gadeng. Rajab kula kumaha coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu? Cicing bae bulan Rajab. Cicing bae. Mantap cicing bae pan nyana nyahoeun. Caleg nyararogok. Kiai pandi sarogok. Cak Rajab ngajawab na kumaha. Sebab boro-boro nu teu nyaho ka hukum, nu nyaho ka hukumna ge kos kitu bangun. Lah aing mending ulah ngajawab. Pinter ta Rajab. Rajab, lapor coba kumaha.
nu kadeuleuk ku abdi mah Gusti jelema arah ibadah ja kabeh bagus. Lapor ada hebat Rajab nu bagus-bagus bae. Di kulon sakulon ibadah kabeh Gusti. Wetan sawetan ibadah kabeh. Kidul, komo urang kidul mah ibadah kaler. Komo urang kaler. Ieu kabeh ari ibadah. Nah, cak Rajab laporkeun nu bagus-bagusna bae. Ya anu jorena lah tadi laporkeun ke Gusti mama uning ieu cenah. Laporan nu bagus. Bagus Rajab geus pokona mah. Jadi nu kadeuleuk ku maneh ieu baragus ka bagus ka. Gas. Pokona cek Gusti Allah aing mah sesuai jeung laporan bae. Cek maneh bararagus resep ibadah gas aing mah geus moal ngadenge kanu maksiat bah. Gas aing mah ngura dengena kanu ibadah bae. Gas dihampura ku aing bae. Masyaallah. Ulah kawin lah tuh. Aduh. Tah gitulah urang bunga nu mentak dijulukina bulan Rajab eta Syahrullah al-Asab. Masyaallah. Tapi nu jelas urang hatur nuhun jasa ka Gusti Allah sehingga Allah nongtorekeun mun cara nongtorekeun ka jelema-jelema nu maksiat di jero bulan Rajab nu diperhatikeun nu ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang urang sok dibahas ieu mah geus teu kudu nu penting iraha ke tanggal hijina menurut hisab qat'i sulam munairin jatuh pada hari Rabu. Aya nu ngitung batur di luar sulam munairin Kemis sarua bae. Dek poe Rebo mangga nanggalkeunana dek poe Kemis ge mangga. Kiai poe naon cenah ulah sok nanya aing atuh sia. Nanya ongkoh nuturkeun teu. Henteu jero rek nanya bae nuturkeun mah kumaha kula we kumaha sia bae atuh tah. Henteu kula teh yang dituturkeun teh ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa tanggal hijina kula mah dek nurutan ulama bae. Setanggung bobolokot nuturkeun ulama moal nutur-nutur ka hitungan Amerika Inggris moal kajen aing dek nuturkeun satungtung aya ulama anu bisa dituturkeun geus hirup aeh dek nuturkeun ulama lantaran meunang ti Kangjeng Nabi. Geus wae dipokeun geus moal milu-milu ka hitungan Yahudi Nasrani. Beres geus kitu. Di akhirat pasti jasa geus. Salamat. Lain amin sih nuturkeun teh amin amin. Ayo cerita sorangan geus nuturkeun ulama ya. Palak ulama teu make palak Yahudi geus sakitu. Hese-hese amat sih. Aya nu tanggung jawab Yahudi mah pukul tanggung jawabna di akhirat dat. Kudu ditaluturkeun. Masyaallah. Teu bentak mata hate kiai mun teu nuturkeun ulama, mantak pareum sinarna. Kiai bae geus tuturkeun. Ya Yahudi ku iki los jeung sia aing moal tanggung mal kebal deui ge paeh aing tanggung aing kitu kuduna teh. Jadi yakin. Ieu cenah tolak tilu menang ulama bantut tah mah. Tolak tilu jadi hiji mah aing mah nuturkeun ulama mantep bae tilu.
bertentangan dia tuh aing mantu maksud bertentangan sia-sia aing nanyakeun ka aing tolak tilu cenah batur lo ka ditu ka batur sia nanyakeun ana bolon mau jeruk teu naon teu pajar aing jeruk jadi dipolkeun geus lantaran urang titah nuturkeun ge ulama nu bener-bener tanpa terkontaminasi ku partai, tanpa terkontaminasi ku organisasi. Ulah kiai berpartai sanu ngaulah kiai ngente ka organisasi dia tuh sanu ngaulah mana teh ngomong gitu jadi aing bae. Sudah urusan organisasi atau urusan kemaslahatan zohir urusan ibadah itu tetap baik ka Gusti Allah aya hitung-hitungan ulah ta'assub. Jadi tanggal hijina Rebo geus lamun endek puasa lontoran gode jasa ganjaranana sabar cenah kiai ulah sabulan sabulan mah Ramadan ieu mah lain bulan Ramadan Rajab teu kudu sabulan sabaraha 27 poe tah tere ka sabulan ulah tetep ulah sabulan ulah lamun endek 27 mundek diliwatkeun 35 terserah tandek pilih nu mana ente cak ente aing mah nu 35 loba teuing 27 hampir sebulan lah kumaha aing bae los teu kuat cenah kiai abdi mah digawe di pabrik atau abdi menyupir atau abdi mah di kantor ya teu kudu 27 asal ngagungkeun we cukup 25 turun saeutik awat cenah ai teu kuat mah geus we atuh 23 tah rada deres 2 hiji nu ganjil-ganjil bae 17 15 tah beuki turun bahasana ngeunaheun 7 tah rada deres 7 5 asal 5 ge cenah kieu masih berat kana 3 ge asana coba-coba kieu ya sapoe ge sakuatna maksud sakuatna teh kieu dek sampai ka maghrib atuh datang alhamdulillah sapoe berarti aceri teu kuat datang ka jam 4 bae Allah maha uninga urang bawa urang teu kuat geus asal jam 4 ge cenah kieu teu kuat jam 2 salah niat orang puasa Rajab malam Rebo sakuatna bae Gusti kuat teh jam 2 bae asalna cari jam 2 ge kikilitrikan amat ya jam 10 niat puasa Rajab sakuatna kuatna datang ke jam 10 sahurna mah sahur loba biasa penting ngaudangkeun majikan ngaudangkeun anak sahur biasa ternyata ngan datang ke jam 8 aja tukang uduk liwat dieureunkeun gue ya cek pamajikan naon teu kaji diuduk lah tentu penting sahur rek nah sakuat aja cek ieu sakuat jam 8 berat kadar udukna 2 piring deui masyaallah terserah dek datang ke jam sabaraha kuat puasa Rajab puasa sunnah ya atau dibalik tipeting tersahur ya otomatis niat Rebo teh datang ke jam 10 11 12 can ngadaharna naon ye kau beneran ieu
ngadahar uduk ente bubur ente lepet ente nginum gencan ngarokok ente jam 12 niat puasa urang ti jam 12 nya asal can ngadahar naon babari puasa yes barang datang ke jam 3 deh can ngadahar naon naik tisuk ya geus lah dek mulai puasa jam 3 niat abdi puasa Rajab niat abdi pa ieu Gusti. Alhamdulillah. Diingat-ingat tadi jam 7 ngopi ja. Ngopi. Tapi geus rada pikun meureun saeutik. Teh jadi atuh geus ngopi heula. Mun can gadar naon niat jadi. Rebo hisab qot'i menang 2 darjah hampir 2 darjah setengah. Hisab qot'i sulam dijadikan lantaran bukti nak unggal 2 darjah leuwih ru'yat nu dimaksud darjah-darjah teh jangka deuleu bulan geus sababaraha kali di zaman Ki Junaid di Tangerang nu tadina 8 darjah laporlah ke Kiai Mansur ternyata ceukna kula hasilna 5 darjah jaka deuleu bulan turun deui. Ternyata hasilna kula 3 darjah jaka deuleu bulan turun. Ternyata 2 darjah leuwih saeutik gitu. Wah, dipatek. Ku Ki Mansur 2 darjah buktikeun ku ari atuh ja ulah pagedrug bae. Ulah mempertahankeun darjah-darjah eta mah jang hitungan buktikeun di lapangan ku ahlina. Eta jang sakadar utang hitung dibuktikan di lapangan sok buktikan di Sukabumi nu ahli buktikan di Cakung nu ahli baheula badi kebon jeruk aya nu ahli ru'yatna ternyata masih kadeuleu deuk kumaha deui teu dipermasalahkeun jam maksudna kadeuleu bulan jadi pertahankeun henteu kudu 7 kudu genep kudu 3 pokoknya 2 mah ulah atuh sabodo ngan buktina kadeuleu makosid mun nyieun imah ulah kabocoran ulah kapanasan kakentengan anggeus teh imah sanajan can dicat can dijandelan anggeus tujuanna ulah kabocoran ulah kapanasan cenah can dilawangan masalah engke pamalingan asup deuk maling naon jauhna naon di jero ge jadi lawajan di jalan dalan macam mal diteudeuna naon di bagian makosidna teh kadeuleu bulan buktikeun bae ku ari mah urang ulah bingung jeung ulah ta'assub tinggal dibuktikeun di lapang ternyata teu ru'yat ulah ternyata 2 darjah setengah ru'yat ieu tuh maksudna ge ru'yat sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yat jadi ulah bingung atau bukti naruyat sakitu bae namun sadarjah setengah di bawah 2 darjah geus sababaraha kali ku ahli da baheula can orang ru'yat 2 darjah leuwih saeutik ru'yat atuh geus maksudna sakitu mal cenah aing mah deuk 8 bae deuk 7 teh nahan pikih ieu tamah sakitu ngan kula ngaji guruna loba dina sulam tapi hiji di Garut di Mama Ajengan Toha nyanalah baheula anu osok ngirim surat ke Bandung ru'yatna waktu masih eksis keneh NU nyana lain NU ngan ngiri jadi penta guru kula kedua Mama Jazuli Cipanas yo saantero urang teh guguru hampir ka Mama Ajengan Jazuli sarua darjatan Pak Aksaro make jasa 3 di Kubang Mama Izudin nusok nyeunan rubu teh eta aju lain sekali ngaji deui lain cara ente mah ngaji geus tamat ieu beres tamat ieu bisa atuh lain bisa ieu tamat
mikir carita geus atuh percaya we dan ulama beres akur jeung itu kan Amerika alhamdulillah teu akur boom nu aing bae ye cenah batur moal nuturkeun sanu ngajak ge menteu aing bae sorangan sakit beres acara dek milu bae ka kiai atuh ayo dek kiai kubaca mun kula biu kiai tanggung jawab dia boro-boro ragung jawab sih aing nya teuing ngan aing mah nuturkeun ulama tuh babarkan we ayu tuh gitu cenah loba anu ribut di masjid deh teu beunang dibuka tau masjid emang masjid nu nyana emang masjid nu nyana penuh Allah sih Dina ribut lain ribut nggak datangkan polsek segala polsek lagi teu puasa nuturkeun nu teu puasa polisi lagi teu puasa dengan israkeun nu puasa babet kenapa pantau geun uluna sia kitu ieu mah polisi lagi puasa atuh ulah ngaributkeun nya nama melindungi pemerintah melindungi komo di Indonesia urusan agama teu diatur-atur ku jana ai pelbakos kitu ngatur soekeun abak sungutna nu teu puasa diamankeun ku sia nu zina diamankeun nu puasa beda sapoe diributkeun ya keur ceulina teh bupati mun anu kitu bisa lo bupatina melindungi mengayomi sia puasa poe naon kula mah neuk poe sok sia coba imun Ramadan teh mah ieu poe ieu geus atuh nu poe ieu di masjid tuh polisi cicing dinyanyi dek milu lah lupa isu beres jadi aman ini mau polisi orang tak polisi ke situ iya na gede kuno itu mau diberi aing disogokan bae nyari bujur aing ieu polisi geus kaluar tina aturan melindungi mengayomi itu tadi selesaikanlah masalah tanpa masalah woi pagadean teu belon buku bermasalah terus pisan teh jelema nyeuna deui masyaallah menyelesaikan masalah tanpa masalah buku beleumeun eta teh jadi kula menanggalkan rebo ulah ribut ka di ditu kemis oh mama kemis atuh ulah dijadikan ribut kepasrahan diri ke Allah yang dek ibadah baca nanti seragam duduk seragam kumaha aja sih mah ngibing keneh aing mah geus teu ngibing aing mah menuturkeun ulama sia nurutkeun Yahudi los ka ditu dicira di perhitungan itu ge loba ulama ulama Golkar aya sia percaya ka ulama Golkar jelema nu masih kade percaya ka ulama Golkar tapi jelema pamustungan pamustungan jatuh naon yang ngaji jadi mulai rebo nu geus kolot mah geus kudu kadedelekeun liang kubur dihayal dibayang-bayang ulang ngahayal-hayal susu urang Lampung kolot atuh mun ngahayalkeun kadinya kene moal beres atuh ngaji naga nyisiran geus kolot ge jas mending nu ngora kene kolot geus wisan geus wisan geus teu kudu kikituanan jasa nuron sanur sepeun atuh dina bagusna ge ieu casingna atuh jerona mah geus rusak atuh geus rusak geus paku pamajikan geus disingkir-singkirkeun ditu lah hapek rebo nunggu sekolah menghayalkan kuburan masyaallah asana aing moal kebeli batur aing usaha geus eueuh batur aing tani geus eueuh bahkan usaha handapeun geus eueuh asana aing asal neuleuliang kuburan bek kareueut rarasaan aing asa aing bae nu digolerkeun teh lah
ya aing mah kuari mah hendeuk tobat ka Gusti Allah, salat-salat ku aing diberesan nucan ka qadaan puasa gitu kan. Dina bulan Rajab mah aing TV ku aing deuk ditutupan. Deuk remote na ku aing deuk dirapihan. Abeh ulah hesen yangan. Teu bareres. Teu bisa kieu ieu nu kolot bedung orang mah masih syahwat da gede kene nafsuna. Bula sabareng bagus ngan ieu keur carita nu kolot. Geus bae aing mah geus kolot deuk naon tur resepan ka dinya lah sapira aing tah kudu boga pikiran gitu. Sapira aing atuh ieu jijieun Allah anu ke di akhirat nyahodeg dikamanakeun ku Gusti Allah. Sadar aing nemah loba jasa dosa geus jalana tobat di bulan Rajab nu sangat diperhatikeun ku Gusti aing deuk puasa lah. Mulai terbo di azaman aing deuk puasa mulai ti Rajab rawah puasa 3 bulan aing deuk puasa. Kenyataanna sapoe gitu. Allah Maha uninga ka ngazam aing. Ya aing teu kuat. Aing dahar, aing mah kudu gebul, nginum, kudu loba. Aing di bawah puasa teh teu kuat jas. Mah aja teu kuat pas teu kuat ngaji masyaallah. Kata nabang lelempangan kuat tah mah. Gara teu kudu dahar tah mah lelempangan di tanah bang mah. Emang guna mata seger. Teki Haji Blon dan ugas gitu teh. Ai puasa teu kuat, lelempangan di kota kuat. Duh. Cobalah kuari disadarkeun lantaran moal kebal deui ngagoler di jero kuburan. Urang nu mantap kudu sering ge tanyaksian nu nguburkeun supaya jadi nasehat ka urang. Aing bakal kos kitu. Dibukaan jawara tinggal jawara sugih tinggal sugih gagah tinggal gagah jakitu horenganna. Ieu nu milu ka jero teh amal jadulur makhluk manusia ahli balik kitu keneh harta. Aing deuk kalobaan amal puasa aing di bulan Rajab geus ulah ka mana-mana. Imah paling kahareup denden kursi neuleun nu liwat. Oh bener dah tuh fokus gitu. Aya TV teu neuleun. Neuleun nu liwat. Bah, pan lain keur puasa. Pan atuh diuk dihareup neuleun nu liwat. Pan puasa kesel abah. Lain maca Quran. Maca Quran mah cangkel. Teu cara neuleun nu liwat teh nu putih aya nu jangkung aya. Deuh, ya abah blon, ya abah. Ku anakna ge diblonkeun, blon tah abah. Sia ngomong blon ka abah. Atuh abah teh puasa-puasa neuleun nu kitu. Atuh sia leuwih blon. Geus atuh kula urang nu blon jeung leuwih blon urang darariuk di dieu. Diamankeun mata ceuli coba dinasehatan ku urang jeung moal ka mana deui pasti kadinya amal orang salat puasa zakat haji puasa sunah ngaji kabeh dihijikeun blek milu jeung urang ka jero kubur. Wah nikmat jasa mun geus loba amal masyaallah tenang. Tah sekadar informasi jageus loba dicaritakeun nya urusan ganjaran-ganjaran nama ieu mah ngabejaan nurutkeun hisab qot sulam munairin Rabu tanggal 1 ulah diributkeun beus ya nu Kemis samarenta mah Kemis dideule ieuna non malam 27 na malam Salasa urang mah ye mun Rebo malam Senin Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin. Wallahu a'lam.